diberitakeun teh lain aneh kukumaha aja maut mah geus teu aneh sing jadi intibar ka urang ulah kena urang gagah kena urang sehat kena urang jadi pejabat jadi kiai aju urang terlena datang ka poho ulah jadikeun itibar beureun jana mah maot teh nah cek zohir karaget sote karaget cek zohir digalkeun pamajikan anak incu ngadadak sakaligus bo mana teh meureun cek batin mah bagus Allah mika deudeuh jeung mikanya ku cara kitulah Allah nyabut Jawa hamba-hamba macam-macam nu di medan laga nu di jalan raya nu ku tsunami anu di lembur batur lembur sorangan di luhur kasur di jalan geus macam-macam nah eta teh jang itibar urang salmi bae maot mah di mamana ge nu penting mah maca mawa kalimatun thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah selesai mantak sok didongengkeun teh jelema kadeuleuna tara ibadah di zaman Kangjeng Nabi Musa teh maot apa dipiceun ditoler-toler ka pelbak sebab jelema tara ibadah pentingna ngimpi pad Kangjeng Nabi Musa Musa Rasul aing teu nyarahul hamba-hamba jelema maot zahirna eta teh pasek zahirna teh ibadah padahal teh kakasih aing urusan di mana Gusti tuh di pariceun itu padudang teh langsung nanyakeun lembur eta aya cenah aja ieu mah atuh ibadah tara naon tara di mana bener bae dipice langsung Kangjeng Nabi Musa nyarita ka urang lembur eta bahwa ieu adalah kekasih Allah wali Allah masya Allah mantak aya we ciri-cirina mun maot teh ciri bahwa ia bagus ciri bahwa ia teu bagus ciri sa'adah jeung ciri syaqawah dibere ku Kangjeng Nabi di mana-mana cai mataan sa'adah bagja jelema maot cai mataan bagja jelema maot nomor kedua tarang kesangat saadah bagus katilu irungna bangir ngagedean bagus opat senyum bagus wajib kumaha geus dibere ciri ku Gusti Allah melalui Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nomor kalimana berubah wajahna kasep mun lalaki mun awe geulis lamun tarangna bangun mengkerut ciri syaqawah lamun ngelel naudzubillah min dzalik ciri syaqawah lamun kadulu bangun semesin berengut ciri syaqawah cilaka di bejaan orang ku Gusti Allah tanda-tanda bagus tanda-tanda anu teu bagus ieu urang mentak gaji ge bawaeun ka ditu urang haul bawaan ka dikejeun teuing nu bidah-bidah anu nyengserikeun geus ulah maelu ku hari urang ulah maelu ngaji be cenah sia ka Cilongok pos gitu be kaji ulah dilayanan sebab naon ieu mah jang bekal ka ditu
jang bekal urang ulah panasan loba nu ngomong-ngomong ngaji besa kacolongok hirup teu bener sekajin ulah dilawan nyadar heuh aing ngaji bae ge can bener kok teu ngaji gitu ulah dilawan lah geus urang ngaji ya ai bisa mah boro-boro kabehan ye kiai ge nu maca kitab kadang-kadang haju poho deui ka masalah mah geus bejang catetan ngaji ganjarana pohara geus tas blangke urang malam Jumat riungan mun maca sholawat yasin geus ulah boga pikiran naon bagi barikan lain mah bekal jang ka ditu itu keneh bangsa tuhlal tahlil di tatangga ulah boga pikiran bekal aing maka ditu nu mana bae engke sahaul haul geus ulah boga pikiran naon lain milu bae ngagabung jang bekal ka ditu ngaji kayak gitu kayak geus aing geus jang bekal mun ditanya set teh ngaji naon di Cileung teh ngaji bebekalan bae ulah pikir atuh ngaji bisa ada kudu boga naon gitu ngana bawaeun masalah naon lah geus aing ngadengekeun sia capek aing geus teh mah urusan aing pokona aing mah bekalan da geus kaditu nyaho geus pinuh bae buku aing ngaji segala naon geus udah jahot terus catatan dari malaikat jedeuy jadar urang sadar sebab di akhir zaman makuari teh namimah teh berjamur merajalela namimah teh ngadu-ngadu baheula mah ngadu-ngadu teh kudu leumpang al masyubid namimah atuh jeung kuari mah make HP ge jadi bae ngadu domba teh geus puguh di partai diadu-adukeun geus puguh di organisasi diadu-adukeun paranti data mah sebab mengejar kedudukan iya bapan kiai jeung kiai ge diadu domba keneh diadu iya anu pepegatan naudzubillah min zalik suami istri teh gara-gara adu domba HP deres ngorakeun mah ini jura geus ambalaya menta pegat ka salakina ka aki-aki ku sebab kapanggih deui jeung mantana eta deui mantanapan aki-aki meureun ninga HP goblok atuh bae nape di jeung aki-aki ya Allah cinta bersemi kembali nanaonan ieu alam teu beunang urang nyarekanan alam ngan ieu mah keur carita be nu ngisi alam jadi kararia ya Allah